Sampurasun, dina danget ieu. Simkuring bade medar sakeudik ngeunaan palasipa Sunda. Upama aranjeun cicing di wewengkon Jawa Kulon atawa malah jalma ti suku Sunda. Mangka tangtu aranjeun pernah maca atawa ngadangu hiji falasifa anu nyoara. Silih asah, silih asih, silih asuh. Falasifa atawa tetempoan hirup eta henteu luput ti kahirupan masyarakat Sunda. Falasifa ieu boga maksud alus dina hubungan jalma sarta sabeneurna jeung sakuduna sakungna masyarakat di Indonesia nyekel pancet falasifa ieu. Supaya teu aya anu ewet kana maksud tina. Silih asah, silih asih, silih asuh, hayu urang pedar hiji-hiji sarta neurap keunana dina kahirupan urang sapopo. Silih asah anu hartina silih ngasah atawa nyekeutkeun. Lain silih nyekeutkeun bedog pikeun ngadek hiji jalma. Tapi silih ngasah ilmu atawa pangabisa sarta kacerdasan. Hentengan dina lingkungan sakola atawa kampus ngungkul. Mikeun ilmu bisa ku urang dipigawe di mana wae. Contona nyaeta dina media sosial. Biasana henteu carang aya hiji jalma anu nanyakeun hiji perkara. Atawa kabingungan ngeunaan perkara anu keur dijalanina. Mangka sakuduna urang mikeun ilmu anu dipikanyaho samampu urang. Urang ngasah jajaten batur sabab jajaten urang geus leuwih ti heula diasah. Upama tiap masyarakat sekeut ilmu sarta kacerdasana, mangka karaharjaan bisa ningkat sabab batur bakal leuwih kapake kalawan ilmuna. Silih asih anu ngabogaan harti silih pikanyaa atawa pikadeudeung. Lamun urang ningali masyarakat ku ieu, meureun urang bakal ningali kaijidan di mana-mana. Atawa hiji jalma anu pinu amarah nungguan kasempetan pikeun bales dendem. Ieu pisan sababna masyarakat silih mika ngeuwah, henteu silih pikaresep jeung nuliana. Tapi, upama masyarakat bisa silih pikanyaah, mangka masyarakat anu tentrem bakal kacipta ku sorangan. Ieu pisan anu sakuduna ku masyarakat dianut dina prinsip hirupna, lain ngan saukur silih pikanyaah jeung pasangan, kulawarga atawa hiji jumplukan, tapi pikeun sasama jalma sarta jumplukan liana. Rasa silih pikanyaah lain seperti nunjukkan rasa dedeh ka pasangan. Tapi tenggang rasa, toleransi sarta silih bantuan bakal beuki nguatkeun hubungan masyarakat nu hiji jeung nu liana. Silih asuh kalawan hartina silih ngabimbing atawa ngasuh, anu merlukeun bimbingan lain ngan saukur budak wae. Tapi jalma sawawa sarta leuwih deui rumaja-rumaja anu sanggup neangan jati diri ieu perlu pisan pikeun dibimbing. Bisa diseubutkeun neangan jati diri ieu dipake pikeun ngalegalkeun hiji perkara anu goreng. Kolot ngabimbing budak mora pikeun hirup angger dina kahadean sarta sabalikna. Budak mora ngabimbing kolot pikeun angger dina kasayan deui. Sasama tatangga silih bimbing. Sasama masyarakat sarta para wawakil rahayat sakedahna silih bimbing. Silih pikanyaah, silih ngasah, sarta silih bimbing bakal leuwih alus lamun dipigawe dina kahirupan masyarakat sapopoe. Leuwih deui upama ningali kaayaan masyarakat anu lolobana tepageh pamadegan saperti ku ieu. Mangka ku silih asah, silih asih, silih asuh bakal ngajadikeun masyarakat balik deui kana kualitas anu pernah leungit ku robahna zaman. Sakitu anu tiasa kasanggakeun. Hatur nuhun, Cak.